Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu kula bade nadomkeun siiran ngopi wanga rokok. Aya pesan ti Syekh Kopi tentang rokok sareng ngopi, keur perokok nu sejati jeung pikeun nu beuki ngopi. Kopi kopararejeng yapi eta ngabogaan harti, turut tumut harti pasti, kitu harti cek Syekh Kopi. Yola rokok eta fiil madi, rupiah masdar ngajadi, mubaran harti cek santri, dibenerkeun ku Syekh Kopi. Keur anu resep ngarokok kudu apal hukum rokok, lamun hukumna teu nyaho mending eureunnan ngarokok. Hukum ngarokok teu aya dina Quran jeung hadisna, hasil ijtihad ulama eta nangtokeun hukumna. Ayat 3 sakabehna hukum rokok cek ulama, haram karoah duana jeung ibah katiluna. Hukum haram kahijina tapi lemahna dalilna, ikhtilaf para ulama teu ikhtilaf sadayana. Nu dijadikeun alasan ruksakana kasehatan komoroka ampura salahan. Nu dijadikeun alasan ruksakana kasehatan kamu pura. Nu dijadikeun alasan ruksakana kasehatan, komorokona murahan, mun dirokok batuk-batukan. Itu padahal mah ya aku lagi kena rokok murah. Batuk rejeng paru-paru, sesek napas bau huntu, bau huntu. Serangan jantung geus tangtu, rokok matak membunuhmu. Nu ngarokok bakal paeh, nu henteu ge bakal paeh, sararea bakal paeh, ku ajalna eta paeh. Keur nu beuki ngarokok mah teruskeun sing istiqomah, kade keur anu tara mah entong nurutan maneh mah. Tong nurutan bisa anu ngarokok moal katurutan. Rokok aya manfaatna, tuh aya manfaatna. Najan loba madorotna, kitu anu karasana sarepakat sadayana. Lamun ngaji sok nundutan, tah jadi urang anu biasa ngarokok mah henteu ngarokok loba ngaji nundutan. Eta contohna. Lamun henteu dirokokan, ngarokok teu dikopian, kurang aya keabdolan. Untung bari ngopi. Ngarokok kudu jeung ngopi euker. Eta pasangan sejati, disamsu jeung kapal api, padahal marokona MK. Ngabaheuhak dina korosi sanes padahal mah
komo lamun namuludan atawa dina rojaban biasa sok dirokoan mun teu beuki rugi pisan ngarokor jeung ngopina berjamaah migawena tambah nikmat karasana cek seh kopi pidauna hayu urang ngarokok sameme urang narempo kade ulah pararo kanu teu bogaeun rokok komo kula merokok tinggal sakit deui. Tah hatur nuhun ka sadayana dulur-dulur parantos nongton ieu dina tadoman siiran atas nami muslim ya. Hatur nuhun ka sadayana tong hilap ditonton, subrek, like, komen, sareng share nya. Ampura kasadayana bilih aya kasalahan kalepatan dina cariosana ampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.